Nyek. Ya bisi papanggih jeung si Faisal urang bejakeun keur nganterkeun adina kitu erek sakola ka tonggo. Oh, heeh. Pang mamatahankeun si Faisal teh duh ngamuk wae aing mah. Kunaon ngamuk? Nyao atuh kamari ge teu hayang motor cenah. Jadi pangmelikeun maneh. Oh pan geus bogaan geus hayang meuli deui. Mun aing duit di mana atuh meulieun we motor. Bejakeun we nya urang keur nganterkeun sakola kitu. Kalem ku aing diomongan ke. Heuh. Aya anak si Mardoyo. Mesti mana maneh Sal? Mesti handap. Iyo, bapak maneh keur nganterkeun adi maneh ka sakola. Oh lah kan wae. Ka aing teh ngomong kieu pang mamatahankeun tina si Sal. Ai maneh bedegong teh atuh jadi budak teh teh. Naon kitu? Motor geus boga, maneh hayang pangmelikeun deui. Poing dijual motorna ge dihandap. Hah? Tah. Oh, cik, maneh mau jadi anak yang durhaka